Kumaha mo digawe di bos aja teh mo betah teu mo? Alhamdulillah ceng betah euy. Si bos Ajat kan muka perusahaan anyar gini. Kanu hayam ini Eta hayam mo hayam pedaging tau petelur. daging ceng. Jadi masuk ke rumah-rumah makan ini. Kemari rumah orang ceng. Antarkeun hayam. Anu orang teh poho euy karambana teh ditutupan. Atuh ngalencar hayam teh. Wah, kumaha tuh eta mo? Nah tuh kumaha sih? Da alamat mah di sakuan kurang. Sok karek-karek di mana eta hayam. Tak beda heueuh nya mo. Heueuh. Engke deui mah komo mo. Mending keneh ditewakan hiji-hiji mau diberi alamat. Terus Keun beuh sina arindit sorangan maneh mah ngopi di warung. heueuh nya ceng. Anjir teu kapikiran euy. Teu ah mah kitu ah. Bibi itu diharapkan imah jajar-jajar emer jangan naon deh dicayan segala. Nernak Pernah cupang bibi? reungit Oh. Emang di dia aya gitu nu ternak cupang. Bibi rek ngajualan anak reungit segala. nu anak reungit da reungit. Reungitna Heeh. anu geus ngapung. Terus eta lamun geus loba, ku bibi rek dikumahakeun eta reungit. Ek dilatih teh ulah nyedot getih teh nyedot lemak. Nah, kana mun geus pinter, ek muka terapi sedot lemak bibi di imah. Aredangnya euy aing ya. Ide yang sangat brilian sekali. Can aya bener. Ngadungkuk we pokona mah orang selaku alo ya. Ngadungkuk pokona mah. Bener bi alus bi eta bi ide bi. Sedot lemak anjir make reungit nya. Guys. Matak mangga ka ibu-ibunya anu bermasalah dengan kegemukan nya. Biasa daftar langsung ka bibi abdi terapi sedot lemak dengan nyamuk. Mung meureunan efekna rada retep. Arate. Nya, tapi da sakedah pastinya bi. Ah, gitu mereunannya. Sok enggal daftar meungpeung nuju promo. Nya. Anak aing ya. Ampun teh. Hah, bisa wae ya anjir. Encu. Brad. Lain Brad. Aceng marek klarifikasi Brad. Klarifikasi, edukasi, lah pokoknya transposisi be pokoknya masa galana be Brad. Tina masalah Brad. Cenah di Kamonesan teh talent Kamonesan dari dulu sampai sekarang dibayar. Emang iya itu Brad? Ngomong naon sih teh saroceng? Pan tadi mah briefing walain kieu sih teh. Nah jadi klarifikasi ai maneh. Heueuh dibayar atuh. Ya, anu garadak di Kamonesan berikut talent-talent nu aya di Kamonesannya dibayar atuh saya digaji. Dari puh karunya atuh. Ngaluarkeun kesang maranehna teh. Dibayar ku orang ceng. Ya, kieu. Ayeuna manehnana baroga akun sorangan. Da akun manehnana malah leutik ceng. Ayeuna lamun misalkeun ku urang teu dibayar, manehnana nyieun video jeung urang, di-upload dina akun urang. Geus pasti jadi duit na akun urang mah. Tapi da akun manehnana encan tang tuh jadi duit. Mata ku orang dibayar salila manehnana encan monetisasi encan benang penghasilan tina pagadaganana jadina konten gitu. Jadi ka dieu aing saroceng mah. Berarti simpang siurnya Brad. Naon simpang siur? Iya, cek keterangan anu di dia mah wis beda-beda Brad. Anu nyebutkeun cenah komersial mah kadek pi duit cenah ge. Pi duitnya heueuh atuh da jelema normalnya guys nya. Saha nu teu beuki duit? Tuli eta Brad, masalah ngonten geuning Aceng Kosi harita wawancara Brad. Heuh? Wawancara Kamonesan Oh anu keur di walungan teh ya. nya Kumaha? cenah nya diceng cenah ayeuna mah geuning eta teu mayar geuning maneh berat pangabejakeun mayar cenah ge. Nya pan dina eta lagi na video na ge ceng pan bahasana atuh tengetkeun matak ge. Bahasana kitu tengetkeun. Lamun arek ngonten jeung Kamonesan jeung si Brad ku Aceng dibayar pan gitu bahasana ge Lin. Paingan Brad, Paingan naon? ka Aceng siapa da ieu? Para marenta bayaran? Nya cenah lamun arek ka Kamonesan Mang Aceng siap mayar cenah jadi kitu Kak, ka Aceng. Aceng nu bayar.
kudu aceng nu mayar brad. Nya heueuh atuh udah salah aceng atuh bahasana nya guys ya. Ari aceng anehna kok menit rabul gitu tamu tapi teu melalui aceng brad. Langsung Nya heueuh atuh. Naon anjir papanggih wae silaturahmi kudu mayar segala atuh. Sok riweuh aceng. tuh ieu deui brad ieu brad. Aceng masih kena aya kapanasaran brad. Naon? Kan kamonesan teh tiba heula ge geus pangluhurna brad. Malah henteu turun-turun brad. Heeh. Tah tuluy brad. Pribadi ya mah brad. Ulah keheul sia brad ka aceng. Lain pangluhurna kumaha ieu teh da aing tara naik tangkal kana. Pangluhur jabatan lamun cek dina jabatan mah brad. Saha teh? Lah dipika kolot deh ku aceng ku Kataji. Ku Daniel Heeh. jeung nu sejena. Oh Sakali maksudna di Ciamis mah dina konten kreator brad. maksudna geus populer gitu. Nya maksudna geus populer. Nya rada populer Tah kumaha. acengnya maksudna mah kita rek ngomong populer Kumaha. tapi geuning can boga mobil eta kumaha tah. Nying kasar ieu mah anjir pertanyaan. Ampun. Ceng, lamun misalkeun urang meuli mobil. Karyawan jeung talent di Kamonesan rek saha nu mayar, Ceng? Hah? Bae urang mah teu boga mobil ge. Teu boga mobil, teu boga imah, teu boga sawah ge keunai, Ceng. Paling henteu urang bermanfaat ajang manusia anu sejena. Teu kudu lah. Ke lamun meureunnan da urang ge hayang sarua jelema normal, hayang mobil, hayang boga imah, hayang boga sawah. Ke meureunnan lamun misalkeun kabehna anu aya di Kamonesan geus sejahtera kakarek meureun aing barang beuli nu kararitu. Aya mah cukup jeung urang mah alhamdulillah kieu ukul ge ceng. Mantap atuh brad. Thank you. Hatur nuhun, thank you very much. Tah guys, semuanya pokoknya keterangan dari si Brad, Kang Aceng langsung ngerosting si Brad tah. Anjir, Keterangan anak itu. bahasa nepikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Brad. Thank you. Sami-sami. Saroceng haka naon deui wae ieu anjir. Curiga geus ngarujak ku cubung saroceng ngacaprak ieu mah. Brad. Hari didinya turunan Sunda asli, Brad. Suna, ceng aing mah tulen kumaha deh. Beda eta, Brad. Bodas pendek siga blasteran Korea gini, Brad. Ini mana dipenaikeun teh ayeuna. Nya ceng. Nya, Brad, siga artis drakor gini, Brad. Terus dakor nu mana anjir? Urang siga Silimin Leho. Anjing ngarang-ngarang wae saroceng ieu. Atuh lain blasterannya, Brad. Lain, aing lain blasteran langsuna orang mah. Berarti blasteran keneh Aceng atuh, Brad. Jangkung, Brad, tuh kos didinya pendek. Anjing, geus kana fisik ya anjir. Bener guys. Si Aceng mah nya blasteran guys. Jadi inungna teh Suna, tah bapana teh Jarapah. Nya, jadi inungna kawin jeung Jarapah hari teh. Brad, ari dinya kana hayam resep naonana, Brad? Nya tungirna atuh. Ya guys ya. Tungir, Ceng. Oh, deui bener teh guys. Dina hayam nu pangeunah-ngeunahna nyaeta tungirna. Matak cekolot baheula mah nya budak cenah ulah ngadahar tungir. Sabenerna mah eta teh tungir jatah kolot. Anjir, lain doraka-doraka teh lain pamali-pamali teh. Tungirna, bener teh guys. Aceng naonna? Aceng mah buluna, Brad. Nying. Ai Aceng ieu jalmi atau lasun? Manya sete buluna saroceng. Kumaha ieu? Ya, Brad. Bulu hayam. Pakai ngageret ceuli geuning, Brad. Ngalakopok, perembeunta, Brad. Keur ngadahar dadana, arek ping-pingna, arek jangjangna, moal aya nu perembeunta. Tapi dah nya euy. Cerok ya anjir, tauhidnya. Lain aya dinya geus sabaraha taun anjir gawe dal tukang sumur. Kakak jerok kieu nya guys ya. Hah, bisa wae ieu anjir. Tai lalat ya.